alihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu wa karim wa nahnu ala lika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi wa qala Adai bin Said bi sya'rihi anil mar ila tasa wa sa'an qarinihi wa idha qarina bil muqarani akatadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arada fatarda ma'aradi ilahi anta maksudi waridaka matlubi ati mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa lihadihi jama'ah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal akhirul kiram, pembawa acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu berlokasi di Masjid Nurul Iman Kampung Bintung. Nu pertama kusim kering dipihormat, mudah-mudahan dijadikan hamba Allah anu saleh, amin. Para suyuk kurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadaya, bil khusus kasepuhan anu ti Pamundayan Abah Husein oge al-mukarram anu sanesna sanaos teu ditata satu persatu namina insyaallah sanes berarti simkuring tetoat terhormat kasadayana nu simkuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan alimil ulama guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Sing lembar dina rizkina ditebirkeun tina sagala pancabahayana, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaahna, ditambih santrina, nu tami orang doakeun sing ditambih keikhlasan kariduan dina hatena, pikeun selalu nyaya membawa orang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Di dunia orang hayang hirup baha, di akhirat orang hayang hirup baha. Di dunia ke orang hayang hirup senang, komo di akhirat orang hayang leuwih senang. Bahkan bila mana perlu kahayang orang mah di sini senang, di sana di mana-mana hatiku lala 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 lala. Ngabatan paud lagi ini. Insya Allah upama orang itba bil ulama mahabbah bidurati rasul, maka cinta-cinta orang bakal terlaksana insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila ala wilayah, bil khusus bapak kepala desa ataupun yang mewakili, minimal bapak RT setempat, ayah RT na ayah anu kusim kuring dihormat urang doakeun mudah-mudahan di nararaga ngemban amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju badatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem tentara harjo ing madya mangun karso ing karso sung turado, amin ya Allah ya Rabbal. Ngerti ini entok sing aminan bae omongan kiai mah kan kiai dia
ngenaing teu makul disebut abah doang saudara Rio. Bang ngajar doang. Ompong pun tuh agen ku kolot dusun. Murad adu jeung mik. Nah abah-abah. Ulah tak perlu nyebut abah yang main lah ya kolot pensiun dini. Oke, bil khusus warga masyarakat Kampung Gintung Desa Mekarjaya anu dina siang ayeuna mieling dilahirkeun junjunan alam anu yakin nu tegap lege gagableganan doang neueur kieu mah nya nu teu bage bobogahanan nu peurem ge bebentaanan. Urang doakeun mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan moral dan material sehingga jadikeun sapabila urang Gintung khususna sing diangken umat Rasulullah sallallahu alaihi ngalut-ngalutnya bandalut ngemat-ngematnya tangpinang urang Gintung ke nekamana cik urang sampalan urang Gintung ka surga kami mah da surga ngalut dipimpin ku alimil ulama na ku para kiai na dituntun ku jamaah na pangpanerian RT RT mah paneuri bae teh asup surgana. Kunaon RT asup surgana paneuri nangku gede dosa belum tentu sok suudon. Kajian pangkat dunia ari bagus niatna mah bisa jadi pangkat akhirat. Kelakuan kesingna dunia tapi niatna bagus bisa ngasilkeun ganjaran di alam akhir. Eta RT dak nu batak paneuri masuk surga. Nah, kan di dunia ge RT masuk sibuk nyaran rakyat nak saha nu can kadata pikeun menang BLT. Kira geus didata KBG bagian bapak kitu menang mah RT nu ripuh mah. RT dicekek dikepok-kepok. Mantap di akhirat ge paneuri RT manaon sababna nyiaran urang Kampung Gintung bisi aya nu katinggaleun asup surga. Tahu ngarorah raka di tongan nyahan aya nini longre bedi neraka batur geus ngabring ka surga ai nyeta ngadangan dirit bae kana neraka. Heh sarmoah cik teh atuh hayu kami mangisnekan surga. Sabab grup nu ieu mah ieu grup nu ieu ka. Aya eueuh da urang butuh. Ari aya riweuh. Kaku lama eta mah diajak jarah ka Banten ku ibu-ibu telok pati daek teuing. Lain eta mah cik paribasa ubar pamali setahun sakali. Kunang sapam reueuh aing urusan jeung nu kieu mah. Urang mah geus asup ka banjarahan kumaha bari tukang sawo keneh. Ngabuas kok keneh. Sumutna paksa kali diayem. Eta tukang sawo gawe nek meuli lain ngasaan. Umur tukang sawo biasa 22 habis tante cenah. Atuh 20 tukang sawo atuh 4 kiloan eta. Tekuk jemlung riweuh nyarana balik riweuh nya teh geura naik kana mobil. Insyaallah. Eta ibu-ibu kalang ngadeangan birit bae kana neraka. Kunaon kitu dia? Boga dosa abi maka teh di dunia teu can katobatan. Dosa naon? Keur hirup keneh pernah mejusan salaki. Sok aya di dieu nu mejusan salaki aya. Darapot. Ari keur kawin murah senyum, keur memeh kawin murah senyum, geus kawin murah pejus. Pangin di pelebah mama aja salaki galager-galager bae. Awas di akhirat geura tobat. Minta hampura. Jamaah sadayana rahimakumullah wa hadakumullah nyantai bae ka urangnya. Ya berangkat geus menang berenah. Menang mak. Menang tak? Entah. Buku ieu mah penipu ulung. Sok ngomong teu menang ka dieu ka panitia abi teu can. Abi teu can hoyong diasupkeun ka hanapeun jubahna. Balik bebarikutan. Jardeuing ari aya maja berkah mabarokah ngaranna mak datang ka imah beuki teu beuki resep teresep sesegeun. Papadang ati
moga anak budal telok ngaji tedek sekolah bolos bae tegeran ku inung bapak sesegan ku berkat kayak cager teu meunang menta mun teu meunang geus menta tadi bere inget ka nasib. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Salamet teu salametna urang dibelah ditu mah terang mah apal kana belah ditu ieu urang kuari belah dieu keneh heuy belah dieu urang kuari ngeun bakal nyabrang ka belah ditu mana eta belah ditu nak salamet jeung teu salametna ieu di belah ditu ieu ditamtukeun ti belah dieu mah. Jadi nek salamet jeung teu deuna tergantung perjuangan urang di belah dieu. Sabab ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia eta tempat lahan bercocok tanam pikeun hasil dipanen di alam akhir. Di alam akhirat artina nek salamet teu deuk salamet dipasihan satu kesempatan ku Allah. Yakub ketika hidup di alam dunia ieu urang moal hirup bae. Benar? Namun hayang hirup bae batur pae kumaha cuang jeung besorangan pae keneh pae naon sababna neuk meuli beas badagang beas na Allah pae meuli bakso si mas lagi geus digerep meuli mie padagang mie lagi Allah geus dikubur akhirna urang teh barang dahar pae keneh bae mah urang bakal pae ulah ta urang anu barang penting isuk sare urang ngawadang lamokot ku dosa baik tina kalakuan maupun ucapan sehingga junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pake kekasih ke Allah anu ulah ta Allah seluruh makhluk anu aya di alam dunia anu di alam langit resepeun ka Kangjeng Nabi mah tapi ternyata pada titik akhirnya ketika ajalnya tiba maut Kangjeng Nabi ge betul atuh komo teh urang gitu nu pihewaeun pangeran yang bikin filosofen Allah jamaah ya orang bakal pae jangan sampai terlambat gesang hadir di tempat lain kunyar berkat amat dusun bener teman kerteman angge orang mata nanahonnya menrada mutruk sama manusiawi itu nah lu disiaran kurang adalah kasalametan mak urang sok ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar mak ieu wa qina adzabannar ditampukeunana ku dunia hasanah dunia nu bagus teh nu kumaha dunia yuwafiqu tab'a wa yu'ayinu alaika al-amril akhirah anu sesuai jeung kahayang urang wawatak jelema bari jeung geus sesuai jeung kahayang urang jeung cita-cita urang wa yu'ayinu ala amril akhirah bisa ngajadikeun satu alat pikeun nulungan urang salamet di alam akhirat boga motor bagus pake ngaji boga bawa mobil bagus pakai ngaji boga baju bagus pakai ngaji ulah ya dasar motor butut betul ke jumah kumane bawa kana kamu sopan ke jumah aja eta lain dunia hasan ada sama butut ngebututan bae kilang nu bagusnya dibawa maksiat menjadi goreng jika ada mama awak kurang sehat pakai ibadah nurungan ke alam akhirat disitu percaya ulah tadi dunia ia milik kurang nangtukeun salamet jeung teu salametna urang dan bila tamsil lamis dan atamsil dulu kawai cik santri kurang buktikan bukan cuma sebatas kata-kata aya jelema maling motor di peuting mak naon cenah oh maling motor di peuting tapanggih ku masa dikepak ku jelema loba dikepung mana buntu kaya jam nyungkut makita apa om jil akhirna manehna naik ka luhur kalapak salamet aing cik pikir ku manehna
ternyata begitu naik lepaskan sendal di hadap. Ya naik keluar kalapa metelok pakai sendal iya nya ge larangan batas suci didinya. Bener tak? Sandu supaya kalapa pakai sepatu buat. Wah ayam ada larangan batas suci. Harap buka sandal di sini awak. Tapi naik kalapa masuk di buka baeta. Eta nu maling kalapa, nu maling motor, naik kaluhur kalapa mah senangna ditunda di handap. Mana mah kaluhur. Begitu jalan loba datang ka lageng, waduh ka mana ya maling lompat ngiles ya. Barang culak-culak kakorot ku center aya sendal sarampasan di handapeun tangkal kalapa, maka otomatis begitu ayat ciri maka ayat madul sabab mau ayat hasut menurut senuk mau pedus lah menurut menjus bener itu kok kita mengumpul tiluan bau puak kabe onong aku ya mak yang lain kan buak jurik enggeng tong mesti ku bawa pedus aduh kan jurik kan jatnya nyalakan kan jurik masukkan nyalakan ke RT baik maka begitu ada sendal langsung senternya kaluhur atau kadal ternangkel beta jelema di luhur tangkal kalapa maka cik masa turun dia terturun di tembak kumaku bedilotok terturun di sensor kalapa di gede kami waktu geus eueuh jalan akhirnya namanya pasrah turun ke handap datang ke handap pada ngegugat pinjur mah kunang sababna eta gara-gara sendal milik manehna nu dipake maksiat akhirnya nyilakakeun di alam dunia kene betul hiji kabukti nu kadua jelema telok ngariung telok ngaji pan eta jelema nu telok ngaji sok beda deui perasaan eta kami harus sari nulukun baik kumana selebriti selain pendek eta gitu artinya mah daripada berhati-hati perasaan gua ada doang kotor itu biasa-biasa baik laju napan biuk ya puntar puntir ya isin ya pede jur heran anu iris di luhur beus bijubur mah eta nu telok ngariung nah begitu manehna asup ka masjid ya nyaran tempat anu rada seklong ya telok ngariung mah pan telok kumpulan nanti diukur balik pengajian kajian sakeudeung di hari kalau bae kain pengajian mah benar eta ngaji sakeudeung ulang kuari padahal manusia pe manusia ceramah mah ngajian kakak tinggal ngadenge mun aya episodian seri mun episodian seri mana edan meureun tapi terkadang sok neulan jam bae nunggu ceramah lagi pulang telok mau jam-jam aja kan sebab pulang mah pantang cicilan kumaha kula bae kan 5 menit saya meureun bae. Bagus aya kodena ketika tur kula geus ngeleuleut eta berarti geus jam. Kula leulewian nya 4.000 mayar. Mah ya eta nyumput di masjid di juru ngan telok diuk kebel kuat eta mana diuk mah hujan sirahna di eta kana tembok ngan kagajal ku peci ieu pecina bunga gajal ya tur kan dia ya mana nanti nyaran bunta dia menyantakan dia lain ke sopan dia supaya ada iya hiji sirahna iya dia nu mangkat peci sedangkan dia pahlawani babagi berkat buru-buru jangan geus ecik pikir panitia iya jelema aya dua ya iya hiji anak nuran make peci di hareup orang mah jelema hiji ngentur di peci ya peci ngagajal maka berkat dari menang dua patut mah menang hiji kunaon sababna sabab peci pakai ibadah nyalametkeun di alam dunia doan ya kene berarti betul bahwa salametna urang ieu kumaha keur hirup di alam dunia mah yang salamet mah hayang asup surga mah mangga saha sok mangkat di payun hadirin rahimakumullah hadakumullah lagi panas mama panas ada yang lebih panas lagi makawin deui eta nu panas jasa
Oh iya mah hitung-hitung DP bae lah. Setik satu ada lagi paling sejak mama nyampe mah. Mak ayat tadi dia bahasa angka ribu. Jawab. Iya tapi ayat ngaji mulut. Iya ayat ngaji mulut. Ayat itu bahasa angka ribu. Ayat sabara kalimat. Ayat 2 kalimat. Hiji bahasa angka, 2 bahasa ribu. Berarti angka ribu. Ya angka, nya ribu. Nah, iya nggak bakal dibuktikan balik jadi dia udah gak balik ke akhirat lah jadi sehat kabarnya hidup balik ke dia ya mah ayat nu angka ribu ke ayat nu ribu doang ayat nu terangka nu teribu jadi lu angka ribu nya angka nya ribu nya para al-mukarram guru ulung sadaya nya rokona nya amplop nya berkat na gode angka mama belum tentu menang amplop atau rumah sama lengekeun kula mah adil jadi bere angka kula asal pangharep pada ribu mak angka ribubnya angka naknya ribubna iya guru-guru orang mangke balik angka ribub gak ada duit nya angkana nyari bugna itu ceramah mulai diomongkan geus maklum barang malum betul diomong-omong barang malum kena diomongkan kena ngaco benang dibuang barang malum jadi nya angkana nyari bugna ngeun ayam cek ukur ribu doang ibu-ibu anak kucan menang berkat orang geus menang disumputkeun balik ribu ngeun angkana mau ngeun aya nu teu angka nu teu ribu duit kemenang berkat teman eta nu disebut sudah jatuh di bawah garis kemiskinan dan di bawah garis kesialan dasar miskin sial BBT kita menang jadi kan ingat kan nasib sebab mah amun berbicara nasib sebenarnya Allah itu tidak ada yang menyia-nyiakan hambanya KBG bisa diatur ditakar nasibna ku Allah betul masuk madoa atas maghrib Allahumma mu'tiya lima manata wala roja lima qadaita wala yang paudal jadi mingkal jadi arti nah milik orang milik batur ketika Allah mendarikan milik ka orang moal sasab ka batur milik batur moal sasab ka orang milik milik batur orang buktikan misalnya kula menang amplop Pak Husein teu menang misalnya ya tapi sebenarnya nama KBG menang naon menang nasib menang nasib ai nasib eta naon bagian ai kula mah menang amplop ai Bapak Kiai Husein mah teu bagian teu menang amplop nasib mah menang bae KBG menang mah yang angka ribu kebalik nama yang angka nanya ribu hayang gak itu ditakan baik woi dengerin pula kurang aja angka supaya emak balik bawa angka yang ribu ya angka emak terang karena angka ayah huruf ayah angka itu beda hari huruf mah A, B, C, D eta huruf mun angka mah hiji 2 3 sampai sekimin ke ditu mana cara eta angka anu pangheulaan pangbabusan angka nomor sabaraha angka hiji maka lamun jelema berprestasi di bidang apapun biasanya sok nomor hiji sabab memang angka pangbabusan angka hiji anu kedua adalah angka dua sanggeusna angka dua angka tilu naon tujuanana geus sebab tilu bae ulah loba sebab tukang sound system ge elok loba ngitung angka lamun ngajajal salon 1 2 3 tes 1 2 3 tilu elok 1 2 3 4 5 6 7 8 elok 1 2
anu balap lompat dek Agustusan maraton si komando natianya 1 2 3 becir telok 4 5 makan jadi semet 1 2 3 nah orang lagi angka wah mah yuk ari eta angka 3 mah angka 3 mun teu aya angka hiji angka 2 aya moal angka 3 mah oh telok aya pasti 1 dulu 2 3 mah saha angka 3 angka 3 itu adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilu mah di bahasa Arab geus jamak bahkan butuh tamyiz. Maka butuh tamyiz benar sabab benar geus bisa dijamakeun. Beda jeung 1 dan 2. Tidak butuh tamyiz, cukup lamun misalnya tobo hiji atuh jamu suntai, tobo 2 jamu sani, tobo 2 tapi lamun geus tilu yakin make tamyiz. Sabab geus jamak. Mengerti makanan kami durnya mau loba jama jadi jama eta urang alam sadaya manusia gunung laut dan lain sebagainya itu adalah alam hadirin hari angka 2 adalah Kangjeng Nabi angka hiji adalah Allah Subhanahu maka jangan heran kenapa Nabi itu identik dengan angka 12 lahir dia tanggal 12 bahkan wafat sekalipun tanggal 12 jangan heran kenapa itu ada rahasianya angka 12 itu mengandung rahasia yang luar biasa padahal bisa baik Allah mendatangkan Kangjeng Nabi tanggal 30 nanti tanggal 18 bisa tanggal sabarnya bisa tapi kenapa lahir tanggal 12 wafat tanggal 12 sebab 12 tersusun daripada 2 huruf 1 dan 2 angka 1 adalah Allah Subhanahu teu aya angka deui sameme angka 1 tidak ada Allah mah teu aya nu miheula Allah mah teu aya nu miheula kidam Allah mah teu aya nu miheula maka sanggeus ayana Allah memang ngadamelna naon nu pertama didamel cikal bakal seluruh dalam dunia adalah cahaya anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi jauh sebelum ada 7 lapis langit 7 lapis bumi bahkan yang sakadari sina nu pertama didamel ku Allah adalah cahaya Kangjeng Nabi maka angka 2 adalah Kangjeng maka asma Nabi pasti selalu berdampingan dengan asma Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lamun mah boga hiasan tina tembokan memeh nangaran Allah pasti beladieuna Muhammad apalkan kumakana tembok di dia lapan Allah kanan kiri pasti ngaran Muhammad moal ayat di dia lapan Allah belah kiri ma'ruf amin penyambung sih jeung Jokowi saya tahu masangna benar moal lepas asma Nabi mati asma Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mah yang salamet kudu loba inget kan angka 12 ingat ka Allah ingat ka Rasulullah bakeun zikir ka Allah Subhanahu lobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab kita terlahir karena adanya angka 1 dan angka 2 Allah laulaka lama khalaqul aflaq jikalau andai kata lamun tama aing Muhammad lain manusia kalam dunia mumpuk kalam dempak yang kudunya dia Muhammad moal aya gintung moal aya Mekar Jaya moal aya Malingping moal aya Cicaku moal aya dunia sekalipun lamun Allah tadina lain ngutus junjunan alam Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi maka dia angka 3 goreng ruana kemoga akhlak lamun teu syukur ke angka 2 jeung angka ya kumarin mah hadirnya atas ngaranna gabungan 1 dan 2 1 dan 2 itu 3 mata kurang tuari muludan dimanapun muludan mah bahkan kula tadi kena asupan dia kahalang tadi babakan kubah dek muludan kula lagi nangida gaji bacang angkeun
usimuludan naon sababna eta adalah gambaran akhlak angka 3 terhadap angka 2 dan angka 1. Syukur ka Allah, syukur ka Rasulullah. Maka syukur ka Allah berarti hablum minallah, syukur ka kanjeng Nabi gambaran hablum minannas. Jadi lama tercukup syukur ka Allah, kudu syukur ka papada. Betul? Kalian mabuntu nur tuur karang kita pakai hidup tipe tingkat salah kita syukur masuk surga. Adanya karena syukur ka makhluk nanggukeun diterima jeung syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata wajar urang teu boge bobogaan teu gablege gadableug toh si kurang kakotok ngomong di tewak nya geus pake mulu dan dia ge sarua jeung aing angkat 3 tok nepi koncit dia nya ku salaki aing tok neuk pake syukuran ka angka 2 jeung angka 1 jadi angka 12 ya wayah natoknya sing ridho bae si kotok mohon aing ge hayang dia cenah daripada aing pake paling mah kudu pamuda pake babacakan aing suul khotimah ini aing pake mulu dan husnul khotimah begitu diponci eta kotok sok ngamuk teh nya jadi orang eta nyanyi eta kotok atau kumaha dikotok sik asik pake mulu dan si asik bakal dihakan kudu make sorban jeung ku kabehan siksa eta si kiai duson aing ngadu kotok kotek kata lagi ngadu beru kakek ngadu kotok wah akahon kotok pakai suran ke Allah pakai syukuran ke Rasul matak ulah kor iya menek muludak muncit kotok ulah lentuk salaki nek muncit nu jago teboga otak eta kumaneh jago diponcit masalah ngawajangan bibit aku maneh daek lain gitu lagi lunyak bae dia kan nyanyi ulah-ulah kayak gitu main daripada ngawajangan bibit betul hayang yang gitu laju nu bibit nu diponcit mikir nu bibit diponcit mah jago ngawajangan saha ngawajangan dia disalaki lain laduna manusia jagon ditewak papana juga jagon mah generasi muda jagon kan jago kae kan gantina ku bisa jagon ieu bae muda tanu generasi muda bibit kabeh ulah teu mana koe nu diponcit kae kami nya kalau yang kapikir aya kotok kula bentuk meluk be pangatuna ge pinu kaca jadi yang dibikin kata lagi teu ngamuk-ngamuk kaca ya cenah diponcit mageras teu ngamuk-ngamuk kaca nak dia syukur karena baskom, karena bakul. Jadi untuk habis kan tambah hujan, isu abah hujan setruk. Ada kotak pula bentuk. Orang syukur ke Allah, syukur ke Rasul. Yang orang mah yang masuk surga ngadakeun amal perbuatan pribadi macam lu mau kok haram nempak kowe butut ora takakan ini aya kanjut. Butaknya butak deui ngadakeun amal ibadah pikeun karcis asup kasur. Wah, ambuan dampaleun salat 5 waktu ge dugu-dugu hayang geura angus bae. Padahal mah teu ka mana kuduan beta salat hayang geura beres bae. Sakalian maksakeun salat dimulai tanur sampai ngagebot angus keur salat. Allahu akbar takbir. Aduh, koe naon dia tambur mimitiannya. Wa akbar kabir alhamdulillah kasih rasulullah wa barakatuh. Koe Jumat dah. Koe Jumat mah sugan loba nu mantua. Ya kita mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Fatihah. Ngeusahanya koe nu dititah kulit. Jadi masih si sarbo antipati mah baloyor. Naon na? Eta keur salat eta. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu si titik bae. Eta manggaling mur. Jeung ini tangan cenah, teh marfu'an. Allahu akbar geus kitu nyacar gahalem aing salakeuh di Malaysia. Kemana ya nya dikasahan. Terus sampaikan ka ngagebot angus keur salat. Karena tak salat nu kitu menang ganjar, la salil abi min salat imamnya.
Tidak ada apa-apa seorang manusia sholat selama mana itu pakai akal, artinya itu kusuk. Minimal dong perai belang bulu. Kadang ingat karena kelakuan sholat, kadang minta dan eling lah. Mus baik daripada nusa kebal nama. Sampai angus, assalamualaikum warahmatullah, cekal karena update status, alhamdulillah sholat beres. Tik malaikat banget ya itu. Sholat beres kumaha Allah mak, ada kan amal perbuatan mah di mana hor? Kakang ngajian, ngomong model bapak mapunaon wae tang ngedul teh ke di mana dua anggota DPR, anggota tetap sakitu bae paek we hiji teh ganti. Anu kieu mah kana pangajian mah soom. Monyong, alhamdulillah tingkat RT sehat, tingkat desa sehat, tingkat kecamatan sehat. Balik ke imah sehat kasalaki ngaji bayang oke-okenya kasalaki tetap suak sehat bilang sok ngaji tanya komo lamun kalau ngaji kakak kali cekek dan jordai sebabnya tersakur muda nyiar mana kok menurut nyiar lu sok nyiar lagi kemonan atau komonan mengejedong baik nanti jalan kurang taufik hidayah hari eta mah hidayah amah naik ngaji atau orang bicara naik karena dia dengan anu hese ke ngamalkeun disebut taufik hidayah maka kesalah eta jelema kolong teh mah mungkin bari monyong-monyong lah nu ngaji bae kalakuan teu ngaranji mari kene kalakuan aing telok ngaji ke cik sangareligna cik juri gila nusok ngaji tengah di komo teng banget dia. Kunang gitu teh mah teh ngaji bae kak. Abi mah cenah menang topik hidayah. Sasaleur. Ngomong kan menang topik hidayah. Lah kita kan menang di mana jeung teh topik hidayah gitu. Neuk di online JNE beli-beli.com Ninja Express. Si cepat moal aya paket hareupeun mah assalamualaikum. Waalaikumsalam nan ya paket naon topik hidayah di mana di Allah paling assalamualaikum naon paket naon hutang jadi dia mas segala paket beli hutang ke paket tokona di Surabaya mantap wajar ibu-ibu di Surabaya Susurayu juga bagaya ini pakai lagi ini dipakai lagi mah menang bener orang kau menang menang parawan karena caranya yang orang kau iya ini dirit alabatan ngangkang buruk ya pakai lagi bari dibunuh kayak gambaran elok itu kayak ngedupak gue oh goblok mereka tangan leh dikirim ke Abu Dayan karena kepastian dia kaget dong barang diajaran di desa bola itu kumamulang genanya ya esek malah lu nyaran beget sama majelis taklim ke tempat nacan pubuh menang balikin pengajian malah lu japai kasalaki bahkan memang ngaji lagi geus ngancam salaki pokoknya mah kami kaburangan 2,5 kami menetak korup gaulok dan ngaji dia sesuahan boduna koyana poekeun hukuman deh lamun kami balik dari pengajian ieu pakaian jadi poekeun gerak deh kami kosong bener ngaji ngancam salaki heula kira-kira eta itu jelema ngaredigdan teh panggung bener-bener jelema gitu ngaji ongkos salaki diancam dasar mah PSSI salakina persatuan suami-suami takut istri lah mah diancam teh dalam itu keke-kekeun wae salakina kayeng-kayeng kita tanya ke mana gitu pemajikan ke Malaysia kak beribadah Thailand beribadah begitu masyarakat insyaallah balik di pengajian di kotok bisa sombang meni bentik-bentik dulu kan irung salah ya kan dia kok
dari dia mah. Hedel kan naon eta. Naon eta. Atuh teh foto, lain teh teh. Kunang kuku mana teh dipikeun, meuli bentik-bentik balik lagi. Kayak karang sakit udah kembali timkeun teh kota hantu. Atuh kira-kira. Kira kayak nadi tak kan menang topek hidayah ti Allah Subhanahu. Nah, untung kayaknya di mata di rumah kia kayaknya di mata kurang kudu pikiran ya kumpul jeung nu kararieu nya ieu nu kararieu yo kasepuhan supaya kalakuan urang teh ulah karari itu lobakeun kumpul jeung nu kararieu supaya kalakuan ulah karari itu tadi lah sok kumpulan jeung kararieu mah tapi karari itu bae aku cek itu sama bilang itu ya gitu bahaya kalau tinggal muntah gitu nya aku kumang gitu ya gitu kalau kumang gitu ya urusan sama topik hidayah iya nah hari udah kayak usaha minimal kategori bodoh makhluk makanya ini kajian bodoh dihampura ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ciri orang kita ke kanjeng Nabi teh, maka otomatis kudu cinta anu bau-bau kanjeng Nabi. Nah, anu bau-bau kanjeng Nabi, hiji alim ulama, dua zuriyah turunan Nabi. Eta ulah dilalaworak. Kawalat lain tujuh turunan. Kamu salahkan zuriyah Nabi jeung warasatul biar para alim ulama. Kajian kiai eta polomo dan itu. Makanya kalau ngomong air dalilna al-alim habibullah walau kana pasikon eta pasikon bahasana kan kolong mun bahasa urang alim zaman nu boga ilmu agama itu adalah kekasih Allah walau kana pasikon sanajan eta kiai rada kolong mau ngenjor teuing jabatun mah kolong ge kiai jadi teh sa kolong mana kiai moal nepel ka kolomona salah kita teh dengar kenai, saya geblek nak kiai, mau nepel kabel nak kakak. Kiai polomo, mah kajian polomo, marhaba, dia mah dipusen betul. Mimpi nyalakeun upaya mah bisa. Coba salah kita teh ilu marhaba nyawara, tapi asal mirip doang. Calana nu becus jeung teu becus ka cini, kiai calana ku teh bangkem, kiai bangkem ku mana calana eueuh darikeun akur permis bae. Kiai maya was beleset jika kita teh mau ya di kepung hansip mirip ya kak bener mah kieu maraban jika kiai maya hasrin salah kita teh maca umang arsip ya umang arsip udah sakali ke kepung hansip orang burung maling jauh syasip walau kana pasikon ke bola orang insyaallah oh kayak mau orang ripuh mah salametan letik gede pasti butuh kiai pahit manis butuh kiai moal aya nu wani ngonang kiai lamun di imahna jeung di tempatna eueuh nanaon nu matak manggil kiai ku sabab aya nanaon naon atuh nanaon bae neuk pahit neuk manis eta ge nanaon kula keur ngaheulem nya di buruan imah teh jahareudang di mulut Waalaikumsalam Kak Waalaikumsalam jadi ajoy oh ya naon joy majikan abi nak ngajuruk urusan aja nggak enak nyambung amat majikan ngajuruk yang naik buku nak ngajuruk aku enak urusannya kain abjad sendiri yang dukun kan itu pemuska eta dukun biar kanya bilang ngisi bidan 5 dan kalau akhirnya bebas lulusan pamajikan abi wae anak pamieunkeun cai kiai meuti bisa nyieun cai teh bae kita berang minum tadi manginum bae lalu nama maksudnya eta teh kak karena botolnya si kakak teh pokok oh nyampe doa salusu oh eta teh salusu aing mau boga ge nyurat ijazah salusu ku mau jeur teuing kami berdasar ke heran tuh kiai ini banyak yang dengar ngapain tetap buka panak aku kiai si oke lo jalan kalau jalan gede tas belang ijazah selalu juga kamu langsung kemakai mahar dari tetap kamu belantai ulah sok jalan kan dulu oke jalan makan dulu enggak tas belang hinatun oh udah aja inum kan kasar
kakaknya endel tadi. Aku ke ewe dia, aku udah diinum ku dia. Mau diinum ku dia, kayak selalu dia mau jalan modal main dia. Jadi dia mau warok kali kita ya. Ini syariat hakikat mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sok percaya karena kekuatan syariat. Kekuatan Allah. Ulang kakak ngajak benu kasurupan ayat kursu beak segala macam surat jin beak tapi nu kasurupan kakak kalecek. Ku sabab kakak mah percaya kana ayat kursina. Jika surat jin lain ka Allah. Eta mah syariat jalan ngumpul kan cenah mah ka Allah. Mun sabab juru ngalecek. Aing manung cenah syariatan nu kasurupan sok lecek. Ya Allah, ini namun kita kerja ibarat pasal dia jabah ke Allahnya enggak. Si kerja itu akan balik lagi kalau kita melangkan kalimat mungkin kamu nak ibarat pamal dia suka karena gulungan samping kiai. Jangan kalau karena tangan kontrol kiainya gitu. Gede ya doang ya. Pada semanyakan pamajikan di mana di. Gua lagi ceramah, ama mana telok ngomongin harga telok. Bahkan diberi syukur diberi piraku ieu nya. Kadinya nama. Teloknya urusan ulama, ngan pamajikan besok nanyakeun. Geus lamun balik ke ilmu batur teu mawa duit aing mah daripada geuleuh jeung ewe mending geuleuh jeung urang gitu. Wah, ya ngomong pe panggil ya. Jeung urang ge belum tentu aing menang deui. Nah, ewe nanyakeun dibeureun ku si kejauh cik salakina ada aja. Dia kepo bae parang saya. Hanya bae tah hanya banget dia. Hanya banget buka ke dulu nanti guprak ke anak keramik kemarin mamatrak nentang serat catakin ada gampang dari ama secara dioperasi sesar 90 juta. Masya Allah mak cintai ulama alhamdulillah ngaji deket jeung kiai ulah eta ngaji da kumaha mah teu kudu nyieun naon ulah tanya wara usi besok kudu ka masuk ka majelis taklim dieu paham nyabalem teu kengingnya rios mencik sakola TK teh. Cicing dengekeun kiai. Nu kudu heula pas santri jeung kiai mamabahan. Ulah sababa nu dibaca hukumanna kitab gundul. Oh bukan hiji-hiji acan esek ngajemutan. Mentak lamun salah dolun mudilun. Nyasarnya nyasar kiai mah mending melemu. Bacaan semut mau coba kotak main mata kudu jali ke mata wajar kaca panon kiai mah kan rada liang irung kuliah orang mau tinggal ngade atau dalam kuari main dengan pulang dengan teteh jeung kakak atau menahan di dia cicing be kekenyo pulang mama aja yang kekenyo lagi cai doang sabora botol kang aing balik di dia mah jorai lemu itu yang dianggap no saudara dia kabeh cai. Wah, lagi nyorai lembu. Kakak maunya kekengo, betungkul, bekandang kusuai mah, kue mah beak 7 piring. Pulang mana ya? Kegiatan Allah. Kakak mau ngudud bebas, pulang ngudud mah loba, nanti bisa ngudud. Dan pernah kula ceramah bari ngudud. Ngen kula ngabejan ka urang dieu, lamun keur ngopi kula sok bari ngudud, haram hukumna. Haram ngopi bari ngudud. Arab nyahonya. Jangan habis itu percaya mah. Sumut kakak keur nyempil udud dia keur ngudud. Lalu muyuh kopi. Pakai kopi panas, mah nyururung kana kanjut. Murasan maka timbul darurat. Maka haram teu beunang ngudud bari ngopi. Nya, sokkeun heula ududna, sokkeun kopi karak eta mah enggak mubah. Ulah di mana? Ieu di cekal pukul, ieu lain udud dia ulah dusu. Lain es krim aja, mun es krim diletakan. Ieu mah mik sedengkeun supaya membuktikan nak kebelan mik mangabeuratan. Udud na kebelan hampangan dia ngabeakan. Ulah mik kebelan ngabeuratan pandeungan aing cangkeulan. Itu BK membalik angka ribu amplop kanal berkat lo bahkan yang mencapai heula. Saudara dia mencicing baik udah dalam baik kalau kubur kalam akhirat angka ribu ku amal soleh udah capai ibad. Hayang ke surga hayang menang ridha Allah hayang mau amal tambah usaha lo hayang ngomong doang tadi pakai tiung di pengajian doang. Di majelis tadi dong mamah dede. Oh, liku dong mama dede. Balik ke majelis tangkai mah jadi mama selede. Kabeh muka. Ya Allah.
Mak kedepan aurat mengkaji mati jelema ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu hadir dia berarti jalma-jalma nu cinta ka ulama, jalma-jalma nu cinta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kisairan tadi anil mar'i la tasaw wasa'an qarinihi fa ina qarina bil muqarrani tadi. Hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana kumaha deketna nya aya deket jeung ulama insyaallah eta urang jaraka ka bawah mulia. Pernah kula diantar ieu ceramah ku kakana lain ku santri eta tatangna kula make sorban make kahajian turun ka belaan tina mobil eta pada manggale mola dicium mandeungeunna goreng tukang sensor da korukeun meureun kula eta jadi nyawa goreng kula mah padari oh nu merduli ka nasi goreng amat ieu akibatna eta deukeut jeung mana supir kula tadi rokona matra keur meme mawa dulu barang isuk jeung kula kori mah sarua jeung kula rokona naon sampurna mil kagusur eta kan kagusur sagale kumaha deukeut sakulah gagah bakat beneran sabab naon mak eta dedeukeut dina taklif musyrikatun nyolong artinya bisa ngajadikeun urang teh salah tebak batur pada orang jelema enak berhubung ngahiji jeung enak kan duduk teh enak bos kumaha deukeutna mantap diteruskeun eta saira wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum walatu sohibil amada patardama arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat deketan ulama ulah deketan jalma nu kolok ibadah sebab daripada kurang ngarobah itu lebih cepat itu ngarobah kurang. Oh bedana doang luhak diingkeun dina lebu anu tereh pada bruhakna lebu mah moal buru. Itu kiasna dina kitab taklim mantap kurang di alam dunia lamun hayang menang warisan ti Nabi sebagai tanda cinta orang ka Nabi menang bagian ti Nabi deketan ulama guru-guru urang sadaya saya ngaji dok ilmu dok ilmu ngaji ulah eureun ngaji lamun can pae ka geus pae mah ke kakak ajeun insaf dia geus pae nya geus pae kakak babalik pikir cikulang keur hirup main telok ngaji wari burung nek ngaji wayahna kula menyang geus pae mah ulah kokoyong-kongan ka majelis taklim kilang lu bobongkong ge dari pangenjan rehe bae komotek bae jeung aya bobong oh geus doakeun guru-guru urang warah Islamia sing dipapan kesehatan ku Allah panjang umur jeung rezeki ikhlas hidup ngabdi urang dina jalan agama urang teh ibarat cicing dina kareta gerbong panggurian ngeun nyangkol kana gerbong anu hareup nu hareup nyerbong ka ditu panghareupan masinis adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajeun gerbong panggurian sagala aya embe aya sayuran aya otok aya barau kepuguh dedelan dedelan ambulan kepuguh dedengean karang zaman akhir ieu tapi nu penting ulah teu nyangkol jeung para alim ulama ulama sanadna yakin nyangkol ka Sayyidina Ali yakin nyangkol ka Kanjeng Nabi yakin nyangkol ka Jibril yakin nyangkol ka Allah Subhanahu wa ta'ala maka kajian ulah umat akhir tapi insyaallah ku kamuliaan Kanjeng Nabi asup surga mah pangbelaan ngelekeun umat anu sejet wajar lam urang mieling dilahirkeun Nabi muliakeun Kanjeng Nabi besar Muhammad sabab bukan apa-apa kita bukan siapa-siapa kita jikalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jam 11 tuan citangange 2 Juli jadi hampura kasadayana simkuring atau silaturahmi sirang warga masyarakat Bintu khususnya masyarakat sadayana mudah-mudahan ditampi sakieu sabejeur bae barak manfaat kut masuk wadah makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.